Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Rizko Novrian di kelas 11 IPA 2. Dinten ayeuna abdi bade ngabereskeun tugas basa Sunda tentang materi biografi. Di dia abdi bade nyandak tokoh anu namina Robi Darwis. Robi Darwis nyaeta mantan pesepak bola Indonesia nu terkenal di era 80 nepi 80-an. Lahir di Bandung 30 Oktober 1864. Ayeuna Robi Darwis ngajabat jadi direktur teknik di klub PSKC Cimahi. Robi Darwis teh salah sahiji bintang sepak bola Persib Bandung sareng tim nasional Indonesia di era 80 nepi 80-an. Karir Robi Darwis dimulai di junior, nyaeta di Arjuna sareng SB Kapela. Terus lanjut karir seniorna di tim Persib Bandung, Kelantan FA, sareng Persikap Kabupaten Bandung. Terus di tim nasional Indonesia. Prestasi Robi Darwis aya loba, nyaeta juara Perserikatan, juara Piala Indonesia, sareng juara Piala Sultan Hasanah Bolkiah di tim Persib Bandung. Teras menang 2 medali emas Pesta Olahraga Asia Tenggara sareng Timnas Nasional Indonesia. Sakitu ti abdi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.